ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah gajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti. Miskin lain alasan keur luh lah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Nah kitu lu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luh lah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tara syukur. Dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tara syukur. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Como
jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna nah erek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina dangukeun ya lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral nya kudu dikumaha deui jual teh sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu teh lur boga
anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna omat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tangtu aya manfaatna. Nya kitu teh lo. Lain teu meunang boga budak rea. Tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna omat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tangtu aya manfaatna. Insya Allah ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasilna ge karasa ku urangnya. Dua we lah, dua. Jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung. Hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacantel asongkeun cinggir jeung cinggir. Bacantel kaitkeun
sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belan bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya sok hianat gasasa.